Gening kieu neangan ke resiko dapur teh. Sabar, sabar. Oke, mah dapurna jual gerak ame moal di resikoan wae. Atuh sugan we isuk pageto mah jadi jelema beunghar abi teh. Amin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Aduh. Balikannya pamajikan. Wah, balaki macam balik. Pasti di imah udah naon ya, Boy. Ah, karep sudah ada ini dagang. Ah iya bang, teh sugan we jadi mobil jeung apartemen. Amin. Oh tak aya gini. Tah, iya mah keur engke bekel keur pamajikan nu kaopat. Amin. Jero sugan aya di. Di euy lumayan. Mang. Mang. Ieu dadar gulung sanes. Sanes ngenog bertelur. Ah, biasa. Mau bentar lapan, ayo aja lah. Siap. Dah mang di dieu nya. Siap. Merah osen bisa Ya. kali. Iuknya Wah, aya teko euy. Coba alus keneh dipake teh nya lumayan euy. Ieu teko alus keneh euy. Lumayan keur nyeuk kopi. Aduh, iya di mana cara lagi ya? Mananya? Saha maneh? Aku adalah jagoan mama. Jeng jeng jeng. Mana saha? Abi Atam anu gaduh perusahaan PT Barbek. Barbek yuk. Nuhun, anjeun geus ngabebaskeun sim kuring tina karantina teko ieu. Kusabab anjeun geus ngaluarkeun sim kuring tina teko ieu. Sim kuring rek mere hadiah 2 permintaan. Nah 2 setik-setik teuing. Biasana ge sok 3. Ayo, poho. Saya akan memberikan 3 permintaan buat anak. Bade sabar hiji aja. Iya, emang saya nak. Kayak can panas aja. Mantap. Mantapnya Iya. Mantap ke lapangan. Bener Jen, bisa ngabulkan 3 permintaan. Kela mikir heula. Oh, nuka hiji hayang papanggih jeung babaturan. Geus sabaraha taun teu panggih. Kumaha Jen bisa teu? Saha ngaranna babaturan teh? Si Tarman anu sok ngendog. Oh, Tarman. Tarman mah tu Taramani. Gampang. Cetek ujian.
Mang ieu sabaraha? Hah? Kamana tukang dagang euy. Bawa ka dieu na sorok. Bagus. Cetek dia. Nah, jadi di dia. Da tadi mah urang teh keur ngaladangan gitu teh. Ai tanggungan ka mana nya? Bener aya si Tarman ka dieu. Wey, Man. Atam. Cager, Man. Sap cager. Ayo we ngenaw batu. Kapan ngenog bertelur ngaranna oge? Seberapa tahunnya tara panggih? 2002. 2002, ayeuna 2000. 2002 hiji. Hari budak sabeureji, Man? 2 budak mah. Oh, hari pamajikan 2 teu. Hiji Wetut. can jelas. Hiji di lemur, hiji di dieu, hiji di Panginderan. Wah, bener heuh. Sugan teh hiji. Sawae ngaranna, Man? Sabrina, Monica, Dayana, nu katilu. Kan aya hiji deui anu pika nyaah, pika deudeuh. Saha, Man euy? Hiji deui anu dipika deudeuh. Waeoh. Hah? Waeoh. Da saapal urang mah waeoh teh euy, asa uwana si Dahlan. Tah, kudu kitu awewe mah Tam. Hari di cumponan urang diangurkeun. Kurang balikeun di gerak ka asal. Gerak, nah dileungitkeun. Keresep-resep ngawadul. Aing diangurkeun ku maneh. Dileungitkeun di batur maneh kurang. Yang geus we ayeuna mah abus deui kena teko. Oh, oke bos. Nah, urang teh di dieu da bieu teh. Tuluy kasih Atam. Nah, urang jadi aya di dieu deui teh doh. Asa bingung aing mah lah. Astagfirullahaladzim. Mending aya di dia. Terus di mana nih? Pogo abi kita ngarti Haji, ka ditu, ka dieu. Ayeuna geus di dieu deui. Tos wonten Haji hartosna. Sabaraha Mang sadayana? 70-100 Haji. Oh, siap lah 70-100 ya. Mun Haji. Punten ya, sanes ngaenakeun ya. Tingkat rata di kumaha teh atas. Coba ya. Nun nya Haji. Yuk, siap. Weh. Oh, jalan kadinya mah, he. Oh, poho. Lah. Eta mah imah bibi aing. Balik deh, oh jalan kan dia. Murah Haji, lepat. Ya, siap. Apa lo jalan sudah? Ayo, siap. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Tam. Isti mana? Tam, boga duit tuh. Jeung meuli kopi euy. Ayo ngopi, ulah ku duit. Yo, urang boga teko ajaib. Teko ajaib. Nya teu percaya atuh, meuli kopi mah ka warung lain ku teko. Itu apaleun? Teko ajaib. Ajaib. Si mancah tuh Teu ajaib. percaya? Henteu. Yakub mah teu percaya. Yo oke, yo nya tinggal. Gosok 3 kali. Sok. Hiji, 2. Tilu. Naon digosok-gosok? Asup angin tau ieu teko. Cicing tak apaleun. Sok mana? Aya naon cung ngageroan deui. Aya ngopi. Ih, si Atam ngobrol sorangan. Gelo sugan. Naon urang mah teu gelo, Yakub tah katinggal teu. Aya ngopi naon? Hayang kopi susu. Oh, sarua urang ge hayang kopi mah. Erek dibere, tapi minta urangnya. Teh kujil. Ningali, Kup.
Dina teh ku ajaib ya teh. Wah, percayaeun Yakub mah. Bener si Atam teu bohong euy. Yeuh, yang kopi mata. Kela boga ilmu naon maneh Tam? Teu kudu apa pokona mah tina teh kok ieu. Ajaib ieu budak euy bener. Agotnya. Sok, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah yang ngaragot. Mantap. Ya, sok. Kata orang-orang, kalau minum kopi gak pakai itu gak nikmat. Cobain atuh, sok. Gak nikmat. Coba pakai Coba. nikmat. Beda sensasinya ya. Kabita kopi euy. Teu meres ucu euy.